Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pan urang teh ojek profesional. Ojek profesional ke anak itu. Pan heueuh pan cik maneh ge kudu profesional. Sakirana teh dibayar mah ulah daek usaha ge bener teh. Dasar pes. Malah lamun rek ka warung engke mi HP ududnya sabungkus. Kapan cenah erek eureun ngarokok teh? Coba eta keur nginum kopinya. Minum kopi. Tadina mah rek eureun. Ngan sieun urang teh. Sieun naon? Mun erek sieun oge bisi gering deui nginum kopi jeung ngarokok teh. Sieun urang teh. Apal teu peuting budak nepi kiwi kasurupan. Pal nu kesurupan arwah gentayangan kan? Si arwah gentayangan teh tak si jurigna teh menta sasajen udud jeung kopi hideung sigana teh keur hirupna teh tara udud jeung ngopi jadi marakayangan menta udud jeung kopi. Eta mah bohong, naon hubunganana tuh? Ih ieu mah urang mah karunya we bisi urang paeh marakayangan menta udud jeung kopi pan riweuh engke teh anak pamajikan teh. Celah karep manehna wae Kang. Mun gering moal diurus komo bengek mah. Allah ngadoakeun ieu mah. Dah. Bengek kepa tau rasa. Sentimen pisan. Malah ka dieu. Naon? Panggulikeun obat. Urus atuh salaki teh keur gering teh ieu mah ka diantep wae. Uras sakitu diurusna ge. Matek oge ulah udu di teuing tah. Aing geus kitu teh erek kumaha tah. Pan kamari ge geus disebutkeun hayang eureun udu jeung ngopi teh. Ngan kusabab sieun paeh engke marakayangan karunya ka anak pamajikan bisi kudu nyieun sasajen udu jeung kopi. Alasan we maneh teh mun diomongan teh yeuh. Nu paeh mah boro-boro jadi marakayangan yeuh. Kombo nu paehna bengek mah atuh. Ieu mah Sekurang oge mun di pepatahan teh yeuh sing nurut nang naon teh pamajikan teh pematahan teh bener. Ulah hayu we ngarokok, ulah hayu we ngopi aing geus gering kitu kaos kumaha maneh teh. Usaha teu bisa, anak kudu diparaban tah. Obat ya diobatan maneh teh. Boro-boro erek ngajujurigan. Paeh mah paeh wae atuh da urangna oge kitu sieun atuh dijujurigan kudu bengek mah. ulah arep Alaki bengek mah naon atuh nu erek diharapkeun atuh erek indit urang mah. ieu mah ada habis.